urang ikhlas. Wow, la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas. Timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina. Dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan keneh la ilaha illallah. Sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas. Gitu keneh maca sholawat eueuhna naon. Salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat. 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap. 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan. Kitu perbandinganna. Rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan tibatan abid-abid banu sok araribadah barariasa pikih doang. Eta kan keterangan loba jasa. Mantap ku ikhlas mah bakal menang